Yuk. Bulan. Tinggal naon tuh? Iya kalau ngabersihan kangkung. Ke maraban lauk nila. Iya. Ada mah ke maraban beteng nya ieu tah. Jadi ke maraban beudeng aya tah. Angket nih. Hak angket, nah apal hak angket Yuk? Hah? Di mana apal hak angket? DPR nah tahunkeun ieu teh apa ieu teh? Hak angket. Darukung lah cucu-cucu abah. Juga dongengkeun hak angket ya aki-aki ya. Apaleun. Perlu. Jadi lamun aya masalah naon aya permasalahan kieu teh dianggeuskeunana teh ku hak angket nya di DPR mun politik mah gitu nya. DPR itu. Heeh. Oh, matak ayeuna cucu-cucu abah barudak ngora mun teh mah sing apal mah nya aki-aki. Tiga ruangan apal dibutikeun. Ade darukung area. Lamun hukum mah dianggeuskeunana engke meureun ku di MK mah nya. Di MK engke eta mah. Heeh. Dina heula angket heula we eta mah. Jadi para pendukung Pak Anies masih keneh boga harapan yuk gitu. Masih boga harapan. Tapi abdi ge dan teu aki ge teu. Dan abah teu leutik hate lapang dada we lega. Keun wae aya ngadukung mah da abang geus sapenuhna. Apa Anies? Ayo mencuakal keun bae da itu mah. Beureun can nasib. Subscribe gitu Mang Jo, subscribe. Sakred ya. Padukung Pak Anies. Itu abah mah ngomong-ngomong kamu. Oke parap nila, kita buka parap. Netizen loba anu nanyakeun cenah kumaha Cedodoy sehat Mang Jo? Alhamdulillah aku sehat. Maja radian deui cenah nya. Kakara efek bulan udah. Luka ayeuna teh da luka dulu luka kaompolkeun. Ari apa mah kamari teh aya wartos ceung indung beurang. Heeh. Geus teh 2 bulan. Ari rampa deui ku indung beurang teh aya beuy sigana mah kaompolkeun. Meureun. Bae we jangan radian deui budak-budak ketik deui Mang Jo nya. Itu do mana aya tuh kereka tuh naon atuh? Aya kereka. Hayang deui boga budak netizen emang Jojo ya. Heeh. Mang Jojo masa kedeng deui ge lain cunak, bunak, nya buyutnya anak. Buyut Yuna. Yuna, Yuna, Yuna.